Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dubika kawas nasi ka sebelahan teh terus monok moek tah digogoborok nasi Juraiha kagara sidik bener kana dodongesna teu beda we teh kunyuk jengkoleun samiun bari jebi nyejeleh bangkili dumeh rupana beregud sarta kumisna ngajedig matak sieuneun budak borangan. Ah, duit kadinya nya kanca, mangga, urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana, harita teh nu diupat nama keur jongjon we, marang pret kadua sudrajat. Lantaran ngerasa bingung kamananya pilumpateun pikeun nyalametkeun diri kapaksa we ka sagaranten deui ngajugjug Mang Idun nyaeta dulurna bangkili teh sapeupeting ngetrik we geus teu ngurus dikacape. Wih lain den kumaha mucakil den bangkili bari ngahehoh gigireun sudrajat nanyakeun hasilna menang beberengkes ti imahna Ibu Julaiha teh. Lumayan oge mang, cukup lah keur curak-curak satauneun mah. Sudrajat nyerengeh, bari napas nama, sarua pada ngahegak, jaba jeung ingkun deui, puguh manehna mah tara leuleumpangan jauh. Eta lah salahna teh, make mampret ka dieu. Padahal upama ka Jakarta mah megatreup. Bangkili keukeuh teu panujueun mangpret kadinya teh. Ih. Ceuk kuring oge ieu mah saheulaan Bang. Lantaran ka Jakarta teh berat teuing risikona. Da geus tangtu. Urang di ditu teh keur ditareangan. Sudrajat tetep ngabantah bari ngasongkeun alesan. Tapi cek rasa kuring mah moal den paling oge aden teh dikaluarkeun tina pagawean dumeh geus lila teu embol-embol. Bangkili nempas lantaran ai manehna mah sama sakali teu nyahoeun yen Sudrajat teh ti kantorna ngagasab duit nya tapi hal ieu teh geus tangtu bakal dilaporkeun kana wajib mangka di dieu urang teh nyieun urusan ari jol ari terus we meureun digiring ka seksi lantaran ari hubungan polisi mah gancang naker tatalepana. Wah jadi tina perkara urang di dieu teh geus nepi gitu ka Jakarta nyahoeun deui yen dilakukeun anak urang. Bangkili terus maduan baku nama manehna tacan ngartieun bener-bener. Is lain kitu. Kieu Bang. Uri-uri urang di ditu ngaleungit. Ari heg di dieu aya kajadian. Lantaran ari laporan mah geus tangtu ka Jakarta teh aya. Jadi dina urang ngarongheapna deui ka ditu teh pikeun polisi mah geus pasti bakal jadi perhatian. Atuh sanajan teu togmol disangka oge, ari dipariksa mah kudu.
Ari heg teh dilawungkeun jeung pihak polisi di dieu nu bisa dianggap saksi. Kabehanana dipanggil. Upamana bae pihakna si Yanti jeung Mang Ihun. Cing, deuk kumaha urang pilakueun. Sudrajat dina mere kateranganna teh bari ditungtungan ku pananya. Alasanna mah cukup hade. Bisa ngabalibirkeun tina alasan anu sabenerna. Ngadengi katerangan Sudrajat kitu teh, Bang Kili terus ngahuleng. Kawasna katerangan Sudrajat kitu teh kumanehna kahartieun oge. Nu matak terus bae manehna ngabedeb teu nempas deui. Nu akhirna Bang Kili ngabenerkeun oge kana tindakan Sudrajat ayeuna. Bari hatena mah lain deui mujina kana kapinteran Sudrajat. Memang nya mending nyumput heula di sagaranten. Atuh geus sakira aman mah kakara tidinya nyingkah deui. Teu kudu langsung ka Jakarta. Ari ngarasa hariwang keneh mah ka Cilembud oge atawa ka Depok geus tangtu moal aya naon-naon. Ngan lamun dilaksanakeun ayeuna-ayeuna kawasna ipisnaker kana bakal salametna. Pihak polisi geus tangtu bakal ngayakeun pencegatan. Maklum ku Ibu Julaiha teh geus tangtu bakal ibur. Manakomo upama nepi ka maotna. Tapi barang narepi kanu didatangan Bang Kili Bos Sudrajat ujug-ujug disampakeun ku hiji beja. Nusa kurang-kurangna mata urageun jajantung. Cenah ceuk Mang Ihun ti heula teh kasagaranten kungsi didatangan ku polisi. Maluruh jalma duaan nu harita ngiwat Neng Yanti ti bumina Pasoma. Nu dibawana ka imah Mang Ihun di Ciaul. Ogo we tumrapna ka Sudrajat pang nama Bang Kili jadi matak nimbulkeun tengah cicing. Babakuna mah eta ku bari terus maluruh dulur Mang Ihun anu di Jakarta nu tayalian ti diri manehna pribadi. Ngan rada ngemplongna teh dumeh ku Mang Ihun dibejakeun ngaranna teh Kardun. Memang nya ngaran aslina mah eta. Boga ngaran Kili teh ngalani sorangan we asalna mah. Dumeh sok digeugeuikeun ku kawauhanana. Cenah ari Kardun teh monyet. Tina kituna Bang Kili rada regreg meusan. Mun seug teh mah polisi Jakarta nalungtik ngaran Kardun geus tangtu moal bisa kapanggih. Sanajan maluruh ka pasar rumput oge moal aya nu bisa nuduhkeun. Puguh saurang oge moal aya nu nyahueun yen ngaran Kardun teh saenyana mah ngaran asli manehanana. Mun kitu mah tuh Bang Kili teh teu beda we tinu titirah ngadon kanceuh. Sudrajat ngaharewas ka Bang Kili. Nyaritana kitu teh nyaeta dina waktu keur paduduaan. Wah nyeta bet karek kabukina bahan. Kabingung ieu teh. Jadi kumaha tuh pilakun ayeuna. Cing kuring mah deuk nurutkeun we lah kumaha den. Bang Kili bari garo-garo teu ateul. Nya sarua we kuring ge bingung Bang. Ngan kawasna urang teh kudu buru-buru nyingkah deui ti dieu. Ka mana? Teuing atuh. Kumaha upama urang terus ka kidul. Ka kidul ka mana? Di daerah ieu keneh? Nya susah Bang. Lantaran kudu pungguh nu disirurukanana. Aringan ukur susulumputan tepuguh mah. Matak nambah kabingung bae. Kuriak pada ngepung keh ku penduduk. Sudrajat kontan teu nya tujuan. Kumamun upama gatreuk we. Urang ka Depok atawa ka Cilembu. Lembur kuring. Nah, urang dag-dagan we lah susuganan salamet di jalana. Bang Kili ngasongkeun saran sejen. Tah
bisa bae di Cilemut mah. Tapi kawasna urang teh ulah babarengan supaya tenimbulkeun kacurigaan pihak polisi. Ari terus rentetan mah metak jol-jol kapanggih. Nya teu naon Den. Ngan kuring kudu dibahanan heula ongkosna. Nya pasti atuh Bang. Sakadar keur ongkos jeung keur jajan mah ku kuring tangtu dibere. Wah, eta we anggur mah bagikeun ayeuna Den. Bang Kili ngutik-ngutik bebeunangan nuti imahna Ibu Julaiha. Eta naon Bang Kili? Sudrajat api-api teu ngarti. Hasil ti Ibu Julaiha teh ya. Ulah waka digomeng-gomeng ieu mah. Engke we bagikeunana upama geus datang ke tempat aman. Barina ge kumaha ngabagi duana. Da meureun kudu sarua. Sudrajat teu mikeun. Ya, perhiasan orang kira-kira we atuh. Beda saeutik mah teu naon, urang sileledan. Atuh ngabagi dua duit oge, atuh kudu salamar-salamar. Moal hese ieu. Bang Kili ngadongsok. Bakuna mah kasieun bisi manehna diberena teu mupakat. Ulah waka ayeuna. Bisi kanyawan kudu sejen. Bet kaos nu kasieun geuning Bang Kili mah. Sudrajat rada nyereng. Bakuna mah ngarasa teu ngeunah we deui. Bang Kili make wani-wani nyabit soal eta. Barina ge pakacar mah tarima sapamerena we teu perlu ditangtukeun ku sorangan. Deuk gede deuk leutik wayahna we kudu daek narima. Lain teu percaya Den. Ieu mah rajongjon we. Ongko di kapan urang teh bakal papisah. Nya. Kapan ke oge bakal tepung deui. Mana leuwih hade mending engke we bagikeunana. Ayeuna mah hese lantaran kukuring geus dibungkus sarta dibakutet di talian. Sudrajat gancang nempas. Jeung manehna nangtung. Nu satuluyna jerut turun kaburuan. Ngahaja pikeun nyingkahan Bang Kili supaya ulah katutuluyan menta bagian. Dibere mah pasti, tapi ukur sakadarna we jadi moal dibagi dua. Kawas-kawas bakal teu beres di si Aden teh. Bang Kili ngageurentes di jero hatena. Hati-hati sia deuk hawak mah. Cilaka deuleu. Ngamainkeun ka si Kili mah. Bang Kili bari mencerong ka Sudrajat nu harita ukur tembong tonggongna. Geus kitu, jung manehanana oge nangtung. Deuk nuturkeun Sudrajat. Pikeun maheutkeun babadamian tina perkara pinditeun tea. Deuk iraha dilaksanakeunana. Keun tina perkara ngaguar bebeunangan mah moal waka diutik-utik deui. Ngaleosna Sudrajat teh ka jero kebon pipireun imah. Ku kituna koloyong Bang Kili oge kadinya. Deuk Sudrajat diajak badami deui. Nu akhirna bisa oge diputuskeun yen piinditeun teh isukan subuh-subuh nakar. Tapi nya kitu dina datangna ka jalan gede kudu bapisah. Megatreukna nya kitu deui kudu sewang-sewangan. Tah engke papanggih-papanggih di Cilebud. Kitu ti antarana putusan ti Sudrajat. Nu pikeun Bang Kili mah saeutik oge henteu ngabantah. Di luarna jigana nu heueuh bakal nurutkeun. Tapi jero-jeroanana mah sanu nyaho leuwih jero bisa keneh diteleuman. Kapan ari hate jalma mah sanajan deet oge teu bisa kakobet. Tapi lamun seug Sudrajat bener-bener nitenan pamuluna Bang Kili harita. Dimeutan nya-nya. Geus tangtu. Saeutikna manehna kudu ati-ati, hartina kudu ngandung timuru goreng. Bakuna mah reret Bang Kili harita mineng pisan ditujukeun kana saku Sudrajat nu merkis pinuh weusi. Ngan nya eta ngaretna teh ukur sakilat-sakilat. Kitu oge
nempo nate di mana bongoh nak Panon Sudrajat. Tapi sanajan gitu, ari kacurigaan nama memang geus aya. Bongan tadi kubangkili di mimitian digugat tina perkara beunangan, jadi kacurigaan ngan ukur semet sieun kacolongan wungkul. Lebih jauh teh eta mah sama sekali eueuh. Ku kitu teh mah pikiran Sudrajat teh sundek naker. Saeutik oge teu ngabogaan sangkaan upama bangkili nepi kawani ngalakukeun hal-hal anu lain-lain. Kanca dangu ti heula geus disabit yen sanggeusna beres ngajalankeun tugas teh Sumarna jeung Aibda Rahmat najan peuting-peuting oge deuk terus ngadatangan imahna Ibu Julaiha teh pikeun maluruh samiun susuganan aya patula patalina jeung udagan Aibda Rahmat. Kacurigaan Sumarna memangna geus aya lantaran manehna waktunya mah ka Ibu Julaiha teh kungsi mireungeuh kuntung udud nyesel dina asbak jeung cin teh 4 gelas haneut keneh. Tapi cenah cek Ibu Julaiha harita teh taya deui jalma sejen katurug-turug deui kursi nu didiukanana masih keneh haneut ciciren tacan sakumalilana ditinggalkeun ku bujur nu ngadiukanana. Kukituna ieu teh geus matak nambah-nambah kacurigaan. Tapi sanajan kitu ku Sumarna can waka digeruhkeun lantaran maksudna deuk ditalung tik heula bener-bener. Moal pati-pati Ibu Julaiha kitu pamolahna lamun seuk taya naon-naonna. Tah nya ieu pisan nu ngadorong Sumarna kana kapanasaranana teh. Atuh dina dicaritakeunana ka Aibda Rahmat nu beunang disebutkeun keur nyusud buronan. Jadi timbul oge kacurigaanana. Lantaran ngadadak aya tugas anu kacida pentingna teh malah kapan Aibda Rahmat oge dikudukeun ngabantu. Atuh maksudna deuk ka Ibu Julaiha teh kapaksa ditangguhkeun. Hartina dilaksanakeunana saberesna ngajalankeun tugas. Jadi geus peuting pisan. Ari jol kanu didatangan. Lain deui Sumarna ngaranjugna. Kasampak teh nu dianjanganana geus ngajolopong ngan ukur kari raga badagna. Diceungceurikan ku anakna bari dirariung ku tatangga-tatanggana. Teu talangke dek bae ku Sumarna ditanyakeun kasakur nu aya di dinya. Naon nu jadi lantaranana pangna nepi ka kajadian kieu. Ibu Julaiha nepi ka hanteuna dilantarankeun ku tatu nu ngewag dina dadana. Najan getihna geus teu ngaburial saperti samemehna, tapi masih keneh ebreh rembes baseuh. Mang Odi nu minangka pangkolotna oge memang manehna pisan nu kapihapean ku Sudrajat. Trog manehna ka hareup derak-dak we sakanyaho manehna mah dicaritakeun kabeh yen ka imahna Ibu Julaiha teh kadatangan bangsat. Ngan kawasna bae kapergoman teh di luar ku bangkili nepi kaderna galungan. Ngan teu kahartina teh naon sababna pangna Ibu Julaiha kasampak aya di luar. Oge keur waktu deuk ngerelekna Ibu Julaiha teh make nyebut-nyebut teung teuingeun sarta kaniaya sagala ka bangkili. Jiga pisan pangna Ibu Julaiha ngarandapan kitu teh ditandasa ku bangkili. Kitu ti antarana katerangan nu disodorkeun ku Mang Odi harita. Teu wudu nyaritana teh bari ngeleper. Babakuna mah ngarasa inggis ku bisi maklum mere katerangan kanu wajib sok sieun ti soledat leta. Bari hatena mah banget teu ngarti
Nah ari Sudrajatna jeung Bangkili teu embol-embol. Lantaran ari sangkaan manehanana mah pangna ti pihak polisi daratang teh lantaran menang laporan ti Sudrajat. Nu cenah mah deuk neang dokter bari jeung deuk terus ka kantor polisi. Pokna kitu teh kasaksian ku sararea. Keke. Kamana ayeuna Bangkilina? Coba cenah ka dieu. Sumarna penasaran hayang jonghok jeung jenisna. Ih, kapan nuju angkat ka kota sareng Den Sudrajat. Carios nama tadi teh bade ngabujeng ka kantor. Mang Odi bari ngareret ka sakur nu aya supaya diheueuhan. Leres Den. Bangkili teh tadi angkat sareng Den Sudrajat. Tatanggana nu saurang nemrong ngahaminan. Sa Sudrajat. Aibda Rahmat nepi ka ngurejat teu beda we tinu diseureud kalajengking. Sangkaanana ujug-ujug manco we ka jalma udaganana. Leres nun Den Sudrajat. Mang Odi nembalan nelaunan. Kamana ayeuna jelemana? Aibda Rahmat nanyana rusuh. Ya sanggem abdi oge. Nuju ka kota. Keke. Sarua kitu jeung ieu rupana. Aibda Rahmat bari musiwal ngaluarkeun potret tina pesakna. Heg ditembongkeun ka Mang Odi supaya diilikan. Lares ieu Den. Rupina oge persis pisan. Alah, yakin di dieu geuning udah gantemar. Kayak dagon atunya, kuring deuk ka kota heula. Bisi manehanana terus mabur. Aibda Rahmat nyaritana rusuh naker. Bari jung we manehna macengkat. Tapi mat, kawasna manehna teh bakal balik di ka dieu. Sumarna setengah nu ngahulang. Ya teu naon datang maka dieu, tangkep we tong asa-asa. Ongkoh kapan ka kantor teh kudu laporan. Pek we lanan di dieu mah uruskeun heula tah. Kumarna nya. Nyarita kitu teh Aibda Rahmat bari terus we ngajengkat ka tepas. Langsung teu sirikna tuturubun kaburuan. Tuluy ngagedig muru jeepna nu ngabagug di sisi jalan gede. Sareosna Aibda Rahmat Sumarna terus ngayakeun papariksaan kalawan taliti naker. Tempo-tempo bari tunyu tanya ka Mang Odi nalengteng tina hal ihwal Sudrajat. Kumaha hubunganana pangna manehna aya di imahna Ibu Julaiha. Sakaterang abdi mah Den Sudrajat teh picarogeunana Neng Marni. Mang Odi mere katerangan sakadarna. Ke ari papanggihna di mana cenah Mang? Sumarna nyusul tepus. Duka atuh Den. Margi Mang mah terang teh anjeunna tos idak liher we di dieu. Jeung Bangkili sumuhun. Semet dinya reg Sumarna teu barang tanya deui. Manehna terus nengetan peso balati nu harita geus dibungkus ku saputangan. Nilik buatanana mah kawas bijilan pandai anu aya di Sukabumi. Kukituna gede sangkaanana yen eta peso balati teh bogana bangsa tea. Tapi upama ras inget kana keterangan Mang Odi waktu ngabejakeun pok-pokan Ibu Julaiha dina waktu deuk ngerelekna. Jadi matak bingung oge. Bari matak kaget sarta matak teu kaharti nama geus puguh. Naon sababna? Pangna Ibu Julaiha nyarita kitu. Nu saolah-olah dieusi panyangka yen manehna teh ditubles ku Bangkili. Sedengkeun ceuk katerangan Mang Odi mah bisa jadi si bangsat jeung Bangkili teh kungsi galungan lantaran kadenge blag-blugna jeung hahaok pacenta-centalna. Beres ti dinya, leos Sumarna ka tukang. Bari nyorot-nyorotkeun batre ka ditu ka dieu. Bener we, urut galungan anak ebreh. Batu-batu pabalatak caroplok tina taneuh. Pada saat batre kabelah kenca,
Tembong aya nu ngadungkuk hideung-hideung ngagoler dina taneuh. Ari heg teh disampeurkeun manah horeng kopeah buludru. Kop kumanehna dicokot, bari terus dibawa ka jero imah. Apaan teu Modi? Ari ieu kopeah saha kira-kirana? Sumarna bari nemongkeun kopeah. Nu ka atuh Den. Lain nu bangkili ieu mah. Rupina mah sanes Den. Margi katinggalna kopeah bangkili mah henteu kinten jangkungna. Ieu mah rupina kopeah bangsa tinggalin. Ya kana kitu. Mun lain nu bangkili mah geus tangtu bogana bangsat. Sumarna bari gek diuk dina kursi. Kabeneran harita teh Sumarni geus leler ceurikna. Begituna geus bisa ditanya. Atuh pok bae ku Sumarna ditanyakeun. Boh tina perkara kajadian si keneh atawa tina hubungan manehanana jeung Sudrajat. Teu hese beleke. Sakur nu manehna nyaho mah dibejakeun satarabasna. Nyaeta tina perkara hahadean jeung Sudrajat. Hubunganana tacan sakumalilana. Pokna mah cenah Sudrajat teh urang Bogor. Deuk ka Cianjur pikeun nguruskeun nu aya patula-patalina jeung pausahanana. Ngan palebah Sukaraja ban mobil bitu. Memang bener katembong mobilna ngajugrug. Prok papanggih jeung manehanana nepi ka pakait pikir harita keneh. Atuh satuluyna mah supirna sina init deui we bari mawa mobil. Sedengkeun Sudrajat katut bangkili terus we ngendek di dinya nepi ka ayeuna teu incah deui. Atuh tina perkara kadatangan bangsat. Sumarni luput teu bisa mere katerangan naon-naon. Lantaran nyaho-nyaho geus ribut di luar. Ngan barang dek diburu ku Sudrajat. Di luar kabur aya nu norojol manten. Bari mayang indungna nu kaayaanana geus boborot getih. Tatu dina palebah dadana. Nu ceuk katerangan mah cenah ditubles ku Pesobalati. Ku Pesobalati nu ieu. Ku Sumarna bari ditembongkeun Pesobalatina. Rupina mah margi geuning eta aya tilasna. Sumarni bari nuduhkeun ku rinatna. Eta menawi neng apal kagungan saha ieu Pesobalati teh kinten-kintenna. Duka. Sumarni bari ngagodegeun sirahna. Memang bener teu nyahoeun. Sanes nu bangkili? Sanes. Upami ieu kana kopeah, apalah tanapi henteu. Sumarna terus tetelepek. Henteu. Sumarni teu nyahoeun deui bae. Sanajan bener eta kopeah teh anu samiun. Ari sakalieun kadinya teh sok make kopeah eta. Tapi da tara diteges-teges. Ongkoh deh kopeah buludru model kitu teh loba di toko. Hampir saban hulu pada miboga. Dijawab kitu teh. Sumarna terus ngahulang bangun keur aya nu dipikiran. Nah atuh ujug-ujug ras bae manehna inget ka samiun. Ongkoh pangna datang kadinya teh maksudna tadi oge kapan dek maluruh samiun. Waktu ti heula kungsi kapanggih ngalanto ka palebah dinya. Tapi teu puguh ka mana leosna. Waktu dituturkeun teh leungiteun tapak. Ari samiun sok datang ka dieu. Sumarna nanyakeun, ujug-ujug togmol we. Teu malapah gedang heula. Haja jiga nu heueuh geus kanyahoan hubunganana. Kantenan we. Hasil oge. Sumarni beunang digebrag. Nembalanna teu wudu nepi ka arap apreup-eup. Sumarna geus kateguh yen Sumarni teh lain deui gugupna. Tangtu aya naon-naonna. Bade naon ka dieu teh? Duka tuh. Margi kaperyogianna teh kapun biang. Sumardi ngajawabna lalauna naker.
lain nu gelo manehna oge piraku ari kudu dibejakeun mah. Urusan dagang pangintennya. Sumarna mancing duka ada terang pergipun biang ada tara icalan deh. Sumarni kekeh teu daek ngabejakeun. Memang perlu si Samiun didatangan ka pangancerkanana. Sumarna ngagerentes di jero hatena. Sahabat ngobrol keneh ana torojo teh pasuarja ngarongheap babarengan jeung sababaraha urang tatanggana anu kaitung pang pojokna. Jadi menang bejana oge leuir. Ngan Iwan jeung Ruswandi ti samemeh beja nyebar oge geus baralik. Cacakan mun masih kene araya di imah pasuarja mah geus tangtu bakal marilu. Ari breh teh pasuarja mireungeuh nu ngajepat dirurub ku samping kebat. Manehna ngan ukur bisa semet ngahulang we bari ngageriem ngucapkeun innalillahi. Geus kitu koloyong nyamperkeun kanu keur ngariung. Maksudna deuk tunyutanya tina pasal kajadianana. Ku kitu teh mah ngarasa penasaran hayang nyaho. Tekung silila Gurudag Aibda Rahmat datang deui. Bari dibarengan ku sababaraha urang anggota polisi nu kapapancenan ngusut ieu kajadian. Dijejeran ku Inspektur Setiawan. Barang jol oge gancang we Sumarna laporan ngabejakeun hasil pamariksaanna tadi. Bari sakalian masrahkeun barang bukti nyaeta peso balati jeung kopeah buludru. Geus kitu srog Sumarna nyamperkeun Aibda Rahmat. Bakuna mah Sumarna nanyakeun tina perkara Bang Kili jeung Sudrajat. Lapor mar geus mabur manten. Tapi sugan we aya harepan keneh lantaran pijalaneun pikeun mobil mah geus ditutup kabeh. Atuh jaring-jaring polisi geus dipasang di sabudeureunnana. Jadi mun bener dina peuting ieu Sudrajat geus ninggalkeun daerah Sukabumi di jalan oge tangtu bakal kapegat ku nu mariksa. Aibda Rahmat mere penjelasan. Ya, keun bae atuh ari geus kitu mah. Ayeuna mah hayu we lah urang arinit. Bari satuluyna Sumarna ngaharewas ka Aibda Rahmat. Sanggeus laporan heula ka Inspektur Setiawan. Teu talangke deui Sumarna jeung Aibda Rahmat jerat jurut tarurun ti imahna Ibu Julaiha. Langsung jeepna ngadius ka jurusan kota. Nu maksudna eudek ngadatangan Samiun. Sedengkeun udek didatanganana beunang disebutkeun keur samarpolah. Yuk teungeunah nangtung nya kitu keneh. Dipake ngagoler hate teh kalah ka beuki gegebegan. Ratugna jajantung beuki motah. Heran. Badah aing ngarandapan nu saperti kieu teh. Lain kakara sakali dua kali. Tapi nah rarasaan teh tara kieu-kieu teuing. Samiun harita keur ngagoler jung nangtung heg gagaro kana sirah ebreh bangreungna teh. Sugan kudu ditiiskeun di luar. Manehna ngagerentes deui. Teu talangke heg manehna ngudar sarung diarudumkeun supaya teu katebak teuing ku angin. Lantaran ari nu deuk ditiiskeunana mah hatena lain awakna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
Urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.